Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenalkan nama Abdi Rizky Ramadan Noviansyah. Abdi sekolah di SMA N hiji Cikarang Barat. Wilujeng sonten Abdi ngadamel salad atau rujak. Bahan pikeun ngadamel salad atau rujak: hiji belimbing, 2 mangga, 3 jambu, 4 gula berem jeung cabe berem anu parantos diteres. Langkah-langkah nyiapkeun sareng nambi uyah cabe, gula berem green sadayana dugi karata.